Miarsa sadaya masih kena sasarangan sang sisma bakek dina acara Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sesarengan di soksana semung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna bagian anu ka 88 nya. Mudah-mudahan goyana ieu acara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalebu panggabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana anu mikaresep tur mika cinta kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Pribadi oge ngantunkeun pisan kasadayana antos masihan dukunganana antos masihan subscribe-na atuh kanu teu acan ngadukung mangga di-subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya deui. Mitra-mitra kumaha dararamang atuh dina dinten ayeuna nuhun pisan upami damang mah eta pisan anu diharapkeun siang kina rangungina atuh kanu nuju teu damang galingging panas tiris kanu nuju kenging kemusibahan mudah-mudahan we sagala panyawatna anu teu damang sing engal-engal didamangkeun deui tur anu kenging kemusibahan sing digentos ku kabagjaannya mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan kitu nya. Hapunten anu kasuhun kepala wargi sadayana anu sok ngadangukeun ieu dongeng ku kateu nyamananana ya seueur anu nyarios dina komentar kitu nya. Terus terang we pribados dina dinten ayeuna sareng dina ngadongeng masih keneh teu acan nganggotek. Margi pribados teu acan aya kasahasean pribados nuju kuli heula janten ngadamel dongeng oge mangrupikeun istilah nama aya peluang saalit ku pribados dianggo nyiptakeun ieu dongeng sareng ngarekamna anu tangtosna teu nganggotek mantak ya hapunten anu kasuhun we ka jalmi-jalmi ka bapak-bapak ka wargi-wargi sadayana anu ngaraos kirang nyaman nyuhunkeun dihapunten tina sagalana nya. Margi memang sakieu kemampuan anak pribados aya anu nyebatkeun itu anu nyebatkeun ieu nya teu naon gitu. Hatur nuhun we kana dukunganana, hatur nuhun kana naon anu janten usulanana, insyaallah kapayuna mudah-mudahan tiasa terrealisasikeun kitu nya ku ngadamel tekna. Tapi danget ayeuna mah pribados teu acan siap teu acan biasa ngadamel tek margi pribados masih keneh kayaan kuli anu memang kadang wih wengi kitu nya. Punten mudah-mudahan we ngamaklum sadayana. Mitra-mitra sapada tinyang kolong tinggana waktu mangga atuh urang dangukeun bae sadayana wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Rung. Angru Akang teh si Peloy tadina Akang terus terang teu hayang buka jati diri Akang ngan kulantaran Akang ayeuna kapalang jadi jakalana jadi Akang can bisa balik deui kana wujud asli Akang nyatana wujud si Peloy. Aing kudu percaya ka mana ieu teh? Percaya ka jakalana atau percaya ka saha?
Aing jadi bingung. Angrum, anjin pasti bingung. Sebab omongan akang pasti tidak asup akal pan. Jakalana. Kuring memang bingung. Kuring kudu percaya ka saha? Ka anjeun atawa ka saha? Lamunnya anjeun si Peloy. Naon anu jadi bukti nah? Akang bisa ngabuktikan. Peloy harita ngaluarkeun suling. Gelik harita suling ditiup ku si Peloy. Dina nada anu sok biasa ditiup ku si Peloy. Sehingga Dewi Angrum neuteub seukeut beri manco hatena deg-degan yen tetela eta suling teh bener-bener ngagugah rasa ngingetkeun manehna ka hiji jalma anu ngaran si Peloy. Dina nada sulingna aing apal. Ieu si Peloy. Tapi aing can caya. Nah bisa si Peloy ngarubah wujud kawas kieu. Cakalana ngeureunkeun sulingna. Angrum, nah anjeun can percaya keneh. Dewi Angrum teh malan. Manehna bingung kudu percaya atawa henteu. Sabab cek pikirna aya jalma nu ganti wujud kawas kieu. Manehna jelas asa kurang percaya. Tangtu anjeun can percaya keneh. Lamun si Peloy geus ganti wujud jadi kirim kaula anu ngaran Cakalana. Kaula boga hiji deui. Naon hiji deui teh? Jangan ngabuktikeun yen bener-bener kaula si Peloy. Ku cara kumaha? Eta gelang anu dipake ku anjeun. Eta gelang ti akang anu meunang di Walungan Ciparaya. Gebeg. Dewi Angrum hari tengah gebeg bari ngareret kana eta gelang. Samalah dina gelang eta ku akang geus disimpenan. Mangrupakeun hiji jin anu saban waktu bisa papanggih jeung anjeun anu ngaran Raja Pinaha. Jakalana. Aing jadi bingung kieu ieu teh. Dewi Angrum nu hatena bimbang tur bingung. Nah ieu bener-bener si Peloy atawa Cakalana anu biasa. Antara Cakalana jeung si Peloy memang aya kasaruaan. Hiji dina suling, kadua-duana memang Cakalana apaleun kana naon wae kelakuan manehanana. Cakalana. Nah anjeun teh bisa balik deui kana wujud asli si Peloy. Sebab kaula dina percayaan oge. Memang kuring ingat terus kasih Peloy. Kaula bisa balik deui. Atanapi akang bisa balik deui. Kana wujud akang. Tapi aya hiji syarat anu ku akang kudu di lakonan. Nyaeta akang kudu tapa berata di Gunung Halimun. Jang mulihkeun kekuatan akang. Jang mulihkeun deui
wujud akang anu asli nyata si Peloy. Sebab akang kebablasan. Kuduna diberi waktu tilu boy. Akang jang maliwarni. Aina geus leuwih ti sabulan akang tina wujud anu ngaran Cakalana. Jadi akang teu bisa balik deui. Ngan lamun akang ku ayeuna akang can bisa balik deui. Tapi lamun angrum nitah akang kudu balik deui, akang tangtu bakal tetapa deui di Gunung Halimun dina waktu anu lumayan lila. Jadi kudu kumaha tuh? Nyata mah terserah angrum. Ngan cek akang. Akang mendingan angrum mulang ke kampung. Tuh bisa. Abdi tuh bisa mulang ke kampung lamun can dibarengan ku si Peloy. Wujud akang geus mah bisa balik di si Peloy dina waktu ayeuna. Lamun arek milu jeung akang, hayu milu. Akang tetep arek nuju ka Gua Tangkorak anu aya di ujung kulon. Harita Dewi Angrum tetep seukeut. Sabab tujuan si Peloy jeung tujuan Cakalana memang sarua. Gua Tangkorak. Memang bener. Sakumaha anu geus dicaritakeun ti heula. Sawaktu urang keur ngariung. Akang nitipkeun Angrum jeung keluarga Angrum ka hiji jawara anu ngaran si Jaka Pedang. Tapi nu ujung-ujungnya si Jaka Pedang memang kalah ngaco. Kapaksa akang merentahkeun Raja Pinaha pikeun ngasupan pangarti kana awak anjeun mangrupakeun aji kasakten nyatana aji siluman. Jadi Raja Pinaha teh dititah ku anjeun. Memang benar. Sabab Raja Pinaha buka tugas anu lain. Anu teu bisa saban poe ngawaskeun anjeun. Jadi kaula nitah ka Raja Pinaha pikeun nurunkeun aji kasaktena nyatana aji siluman. Dewi Angrum harita panonna ngembeng. Saeutik manehna percaya yen eta anu dihareupeunana teh nyaetana si Peloy. Tapi manehna asa kurang srek. Sabab anu nepi ka bogoh ku manehanana nyaetana si Peloy. Lain Cakalana, sanajan Cakalana tina pangawakan leuwih ti sagalana. Terutama dina kagandangan. Cakalana memang gandang. Tapi hate manehna geus kacangreud ku si Peloy. Anu geus bisa robah sanajan kumaha oge. Cakalana surti. Kana naon anu aya dina hatena Dewi Angrum. Angrum. Akang surti kana naon anu aya dina hate anjeun. Anjeun tangtu lain mikiran akang tapi mikiran si Peloy. Sanajan eta si Peloy tetep akang. Tapi hati anjeun tangtu geus kapatri ku si Peloy pan. Cek Cakalana harita beri imut ngagelenyu. Dewi Angrum netep seukeut tur antep. Memang benar. Sanajan akang ayeuna ngaran Cakalana tetep si Peloy. Tapi hati tetep ingat ka si Peloy, banget si Peloy anu katingali ku abdi. Memang susah. Ngaleungitkeun rasa hiji jalma. Anu sok sabiasa katingali ku urang. Anu sok biasa cacarita jeung urang. Saling cangreudkeun hate jeung urang.
Akang sanajan eta jalma anu asli, anu ngaran si Peloy alias Akang Cakalana. Tang tu anjeun hate leutik teu bisa narima ke Akang. Emang benar. Gitu kaya Nana. Akang surti di level baeta. Tapi dalah dikumaha. Akang tetep can bisa mulang. Can bisa ganti wujud. Dina wujud anu asli Akang. Nyata si Peloy. Eta mah kumaha anjeun. Anjeun rek tetep milu jeung kaula, jeung Akang. Atanapi anjeun rek mulang ke kampung. Kulantaran anjeun geus tangtu moal bisa papanggih jeung anu ngaran si Peloy. Tapi jadi bingung Kang. Teu kudu bingung. Teu kudu bingung. Putuskeun ti ayeuna. Nah Akang. Nah anjeun. Rek milu tetep jeung Akang. Anu ngaran Cakalana. Atawa rek mulang ka lembur ka Ciparaya. Terus terang Kang. Abdi tajan tuntas penak sareng si Peloy. Nutang tuna abdi. Naik teu daek meureun kedah nuturkeun Akang. Dina naon lamun kitu mah. Sabab Akang anu tetela. Si Peloy keneh. Teu kudu hariwang. Si Peloy anu baheula. Moal beda jeung si Peloy anu ayeuna anu geus jadi jakatawa. Ngentang tu dina tangtungan, dina omongan. Akang geus beda. Nya Kang. Dewi angrum harita teu loba ngomong. Cipanonna nyurujud jerik. Manehna dina hatena bingung. Sanajan eta bener-bener si Peloy tapi tetep perasaan leutikna. Hate leutikna manehna teu merean. Lamun kudu bebarengan jeung eta jajaka anu ngaran Cakalana. Duh kanaon? Padahal Cakalana teh memang teu goreng. Tapi hate leutik tetep nyangreud ke si Peloy karena beungeut si Peloy anu geus kabayang wae kumanehanana. Aya dina kongkolak panonna. Sanajan ayeuna wujud si Peloy geus ganti jadi Cakalana. Angrum. Cakalana ngadeuketan ka Dewi Angrum. Anu keur tungkul bari nyurujudkeun Cipanon. Gap Cakalana harita nyaba kana tak-takna Dewi Angrum. Kunaon anjeun kalah nangis? Akang surti kana naon anu jadi perasaan anjeun. Hate leutik anjeun teu narima Akang pan. Red Dewi Angrum harita ngereret. Terus manggut lalaunan. Cakalana imut. Angrum. Laun-laun anjeun bakal ngarti. Tur bakal ngaleutitkeun rasa ka si Peloy. Ingat Akang si Peloy. Si Peloy anu jadi Cakalana. Cakalana alias si Peloy. Kang. Si Peloy sakolepat harita nangkep ke Dewi Angrum. Ser. Perasaan Dewi Angrum jadi gundah. Dagdikdung perasaan tepuguh. Kang. Tas geris. Ulah nangis.
Ayeuna anjeun geus aya di hareupeun akang. Sanajan akang dina lain wujud Sipeloy. Tapi tetep kanyaah akang, kadeudeuk akang moal surud. Akang tetep Sipeloy anu baheula. Gabruk Dewi Angrum harita ngegabruk. Kang Peloy. Salasna. Hati detik abdi. Tepanuju akan ganti wujud. Nya gelis. Engke dina hiji waktu. Tangtu akang bakal balik deui jadi Sipeloy. Tapi eta ge lamun anjeun teu nyaman. Tapi lamun anjeun geus nyaman, jeung akang anu ngaran Cakalana. Anu tangtu. Eta aya dina pikiran anjeun. Kang Peloy. Kunaha atuh akang teh? Dewi Angrum anu geus ngayakinkeun dirina yen eta nu ditangkep kumanehanana wujud Sipeloy, sanajan jelas lain wujud asli Sipeloy anu robah jadi Cakalana. Tapi manehna yakin Cakalana alias Sipeloy tetep eta keneh perasaanana tetep. Sipeloy hari tangareng panjang bari ngusapan kana budak Dewi Angrum anu keur nyungsep dina pamadadahan. Entos geulis. Hayu ayeuna mah urang kasaung deui. Uhun Kang. Harita duanana laleumpang. Sipeloy nungtun Dewi Angrum anu katingali leuleus lantaran perasaan hatena anu ngarasa hanyelu yen Sipeloy geus ganti wujud jadi Cakalana. Duanana geus nararpi ka saung gek duana darariuk. Sipeloy pok ngomong, "Angrum, hampurah akang. Hampurah gelis. Akang nu satadina kur arek ngaheureuyan ka anjeun. Kalah kabang belasan. Akang lila teuing ngagunakeun aji mancala putra mancala putri. Sehingga akang teu bisa berdiri ka manap wujud akang nu asli. Hampura. Kang. Samantawis teu sawios. Kan eta we abdi ngaraos anu diudak-udak ku abdi Sipeloy. Ayeuna kalapenak sareng Cakalana. Sanaos Cakalana tetep Sipeloy, tapi peraosan abdi hate abdi asa Nya akang juga oge ngarti. Tangtu sanajan akang tetep Sipeloy, akang ngarti anjeun teu nyaman. Para mitra kaum dangu sadayana. Dina peuting harita Jakatawa, dina peuting harita Cakalana
Jeung Dewi Angrum monok di hiji saung. Kocapkeun isukanana. Dewi Angrum jeung Cakalana anu niat rek neruskeun perjalanan nuju ka gua tangkorak anu aya di ujung kulon. Dewi Angrum pok nanya ke Cakalana. Kang, neraskeun di perjalanan dina dinten ayeuna. Nya Angrum. Ayeuna urang lempang deui we. Tapi sampe lempang urang jangan heula perkampungan we. Nya Kang hayu tuh. Dewi Angrum harita beri imut. Perasaan gundahna geus rada leungit saeutik saeutik. Lantaran ayeuna mah yakin jalma anu dihareupeunana anu nyata-nyata eta teh geuningan si Peloy. Aya rasa bangga dina hate nyangkaru. Lantaran jalma anu ngaran si Peloy teh geuningan boga kamampuan anu leuwih. Nyaeta bisa malih warni jadi hiji jalma sakahayang. Ek warna ek jadi awewe jadi lalaki cek peribasahan. Anu tangtuna boga kamampuan anu leuwih tiobatan jawara-jawara anu lain. Duanana harita laleumpang isuk-isuk Imas Arumsari atanapi Dewi Angrum katingali baseuh ku Cibun yakitu di si Peloy. Beuki lila leumpangna beuki jauh. Waktu oge katingali beuki beurang panon poe moncorong hampir di luhureun sirah anu nunjukkeun geus barada beurang. Harita kadenge hawar-hawar aya hayam kongkorongok jeung sasatoan anu ting berele nyatana embe anu aya di perkampungan. Si Peloy pok ngomong, "Gelis, sakedap di urang bakal ke kampung geuning." Oh Kang, ayeuna mah akang teh nyarios teh mani gulas geulis. Cakalana imut kagelenyu. Kumaha gitu? Benten jeung kapungkur. Angrum cenah gitu. Saur akang oge. Akang nu ayeuna sareng akang nu kapungkur. Hate sami, tapi dina cariosan memang benten. Nah bisa benten gitu Kang. Nyampangin teh nyesuaikeun. Nyesuaikeun tangtungan akang jeung omongan. Oh gitu Kang. Nah geuning. Henteu. Dewi Angrum imut kagelenyu. Beri ngadilak ka Cakalana. Anu saeutik-saeutik manehna geus memang bareng jeung Cakalana. Hatena geus mimiti boga perasaan anu hampir sarua jeung si Peloy. Duanana laleumpang sanggeus nepi ka sisi lembur. Harita Dewi Angrum nanya. Hah, Kumaha? ade lirian warung di dieu. Nya, urang asup we ka jero lembur yuk. Mun mangga tuh. Duanana laleumpang ka jero kampung. Leumpang anu biasa nyararantai, beri urat tereret kasak budeureun adalah kampung. Anu tetela eta kampung teh geuningan katingali rame, barudak leutik, anu arucing-ucingan katingali. Sasatoan harita model hayam, entog jeung segala rupana loba papekapanggih di jalan-jalan. Eta penduduk kampung teh lumayan padat. Cakalana tetep leumpang jeung Dewi Angrum. Loba warga anu naringalikeun ngarasa kaget tur heran. Sabab aya dua jajaka anu memang anyar pinanggih. Tekung silila Dewi Angrum jeung Cakalana geus anyog ke salah hiji warung anu aya di sisi jalan di dinya. Teu hese. Sabab eta warung teh geus katingali loba jalma anu darariuk
bari bararang dahar, bari ngopi, tur bari ngorobrol jeung pada baturna. Barang katingali aya nu datang, sakabeh jalma nu aya di warung harita neuteub. Rasa aneh, sabameureunna anu datang teh lain warga di dinya, kasup jalma anu anyar pinanggi. Pok cakalana harita uluk salam. Sampurasun. Rampes, rampes jang, mangga kalebat. Cek nemboga warung harita ditaka asup ka cakalana. Ayo tuh, urang kalebat. Mohon Kang. Harita deui angrup mararasup.